cing kosko aya kopi deui kosko nama amana neangan duit hirup di lembur mah nu ngajak kuli-kuli acan. Wow, ais kudu. Ari sia tak kunaon nya kadeu narusin amat. Neng kene. Stop. Oi, kutu kunaon dia rusin amat. Ya ondo. Ngarokok aing dok. Boga rokok tuh dia. Dia ari aya posko masarung sing amat mah jahayu ieu jeung aing. Ka mana? Hayu geus mah jahayu ieu bae. Ka mana heula? Hayu mah di ilu. Di mana? Geus hayu di itu. Itu kan apa aing. Oh, awas ku aing dia. Aku percaya bae kan aing dia. Yang penting urang bisa becek aing tuh bisa nyebrang aku. Ayo urus kieu bae. Ayo situ. Ayo. Dia ulina ka Jawa bae. Dia sarungan hiji aing. Kena kulasun deui lah. Ya kunaon dia kuru bae kitu. Joko di Palaban bae. Teka harti. Butang-butang corona dia. Hajinan mamna ya. Ulah huut tuh. Roti ho. Roti ya. Ya mau gitu. Ya danten apa laki ya? Mendokter dia. Mendokter. Itu cuma mendokter. Kurang kayak gitu mah. Woi, mana dia blok-blokan aing? Tanya yang ngurusan kotok aing dia. Ngan hiji lah, be aku cara. Lain tak kotok jual bae. Lumayan, yang kosko. Tedek amat yang dia dijual-jual dia. Bukan hiji lah, be aku cara ya ge hiji. Ya ge kumaha dia kuru dia. Daripada be aku langsung dia tak kotok dia mendingan jual bae bener si kupret. Atulah dia, aing ke ulung udangkeun subuh kumaha. Ya hiji lah nu kokorongokna ge. Ya, kotok sedek ieu mah angel atuh. Dikena dijual bae. Aing kan ngarokok. Ngarokok dia tuh belum cengkeh, belum sake. Kanyahoan di lembur teh hirup di lembur kos kumaha sia. Atau yang di lembur jangan tuh kos gitu. Mending dia mah boga ieu tah, bawa kotok lomba. Atau dia main ngungkutin andogna. Cuma jual bae. Ulah hiji doang aing dong aman. Eta kotok lamun sasemengat ka kandang, kurang cokot bae. Kurang jual bae ngerokok. Dia harusan, badeg-badeg nya aing mah. Dari ya mengatur rencana nu euleuh. Curiga bae, pemikiran positif. Atuh kudu curiga mah. Tapi Kan mah hewan teu begeutna begeuten. semua Beruk. meja. Naon? Eta dari ya ganggu aing bae. Burit aja. Aspek kandang heula nya. Iwan cina salat asar. Bapak kolot tek salat asar heula. Heuh. Dia ulah ka mana? Lamun enanan gerokeun bae. Geus dia ulah ka mana dia. Awas ku aing ka mana. Mali ber parab dia ku aing. Cukus geus ayo aja. Siap. Kalau sabar bisa aja lama doang. Geus meja ayo. Itu kuat aing yang pos kok. Dia kotakna. Dia bae. Dia cokot. Bisa aing mah. Di akuarium menjadi milik aing. Dia jadi jojokin di kosko. Aing. Kosko jual kotok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aya naon, Ceng? Kami nakajokotok. Kotok saha nang ti mana, Ceng? Masih maju lah bomong. Iya nanti beli apa mual be. Tahun mual undek ke raw kami buru-buru ya. 10.000 benya. Kumaha 10.000? Enggak usah jemul kos kaduan ya urang. Kamu bikin banyak. Bikin bae. Oh. Kalau nges teh mana ditna? Tapi lo becak kasanya. Oke. Menang kos kok. Menang, kos. Iseng berhadiah ya. Eh, deh kamu. Bikin kos kok. Kalau sabar. Aing dia mah. Yang kos kok aing. Bae bayar rokok 5.000. Heeh. Kesana kopi. Oh, Masih bus itu, kol. Di mana? Waduh. Aing nungguan di dia. Angel amat merokok begi. Di mana meureun merokokna? Cilegon meureun. Di dinya doang tinggal celek warung. Deket. Wangel. Gue yang ngarokok tisu. Panas. Eta sian ka mana? Ih, pajak hitung gua ngasih ngopi di itu tuh. Di mana? Itu ayo. Ayo. Set. Baca kali rokok bag. Nah. Indahnya. Tuh, ngenahnya. Nah, nikmat tuh. Coba minta. Apa masih? Korek na mana? Beuh, aing kok. Eta sia, sekali aja korek atuh, mbak pikir mah. Ya, kita baru daknya. Nah, ini tadinya. Areosan dua aneh curiga ya karena baru dak ya. Soket pada rubuh tak budak. Bukan budak lah. Untuk pikirannya, sawah aing saat ya. Aing dong cahila ya. Mana? Daria. Ngopi. Daria. Mas tilang aspi. Ya, ada nong cai yo. Ya, kokona Gandeng nom cai mah gampang, ngopi heula mending ka dieu. Tah, Di aing isin aing ka Daria. geus lah isin ngopi ngeuna yo. Deuk ka sawah mah ngospi heula supaya semangat. Atuh ngospi, tapi kayak bantuan asal. Seneng Antar bae, aja. yang penting ngopi heula. Sauyuk kitu naon? Syarat be syarat. Bohong nih Daria yo. Geus yo. Oh, burung yang gitu ngopi Ngopi ya. eta. Ih, dasar aing ngopi dari ama. Pajak kolot mah kieu nya. Di sawah ditawaran kopi. Ya iyalah ngopi heula yang mah ka sawah bae unggah poe. Cacan ka deuleu poe hasil nama. Nah, ini kan kopi aja kopi dengan setengah deui. Kira aku nawaran kolot Kan setengah. magean urang mah. Anu anyar kolot mah. Geus mah jatuh lebeakeun gampang. Bener yo. Geus Ada tengah minum syarat-syarat. baju rokok na ya we yo. Ayo rokok slow. Ah, burung kitu dari memaksa karena kolot ge. Pengenahnya. Ih, edan ya. Nangis ayo. Woi, nangin ondo. Ondo. Ada laku yo. Nyen deui pantesan keur beuting ngimpi. Dijenin kopi ku ondo. Tah kana mah aya tapi korek na eueuh. Sia yo, mau rokok korek na. Kudu dia menyalkeun aing di aing deui buku duit 10.000. Atuh mbak pikir mah meuli rokok. Bari seungeut biasa gantung di dinya. Oh, wah. Kumaha tuh? Geus jajan ayo bae dari. Lain tambah rokok kopi, ayo kopi na Aku udah korek. nyariakeun jeung kolot bae yo. Kuari cokot sabatang. Lempang ka ditu. Geus maju ulah Kita jangke. korek. Heeh. Jangke. Bela-bela na ka sawah mah itu geus ngilu kopi yo. Weh, eta dari jangan kopi doang aing atuh pala lah aing ngopi Teh deui. nungguan korek slow. Sama dia aing, sawah dia kitu mah. Cai aing kena saat Nyusul ka sawah. Oke sah, beuh nuhun nih kopi na yo. Oh, Kolot ya. Heeh. Tuh, kadi itu sawahna. Budak tuh tumbenan eta nya. Pager kana aing. Aing. Aing budak eta pasti kotok aing beun. Soalnya tadi hareosan.
tepugu. Wah, curiga. Wah, itu balik deh mah. Endah itu endah. Endah balik deh lah. Itu saya balik deh. Balik deh dia. Kira saat tegenangan yuk kula yuk. Baliklah kulanya. Karena pikiran yuk kotok, pikiran kotok yuk. Kayaknya pikiran orang. Bahaya dia saya tak curiga potong kurang cokot. Oh ini Terus mau lagi. kabur yuk. Hah? Kabur. Mana? Mejah itu tuh. Jangan kek. Atau komo tuh di tiangan mau dar orang. Udah ini kan sawah kita jadi. Karena tenang nih pikiran. Patok aing ya. Iya nih. Tok? Tok? Apa dia tok? Kotok aing eueuh ya. Lu ngiti ka mana kotok aing yeuh? Iya. Barudak ya. Parugu ya tadi hareos tadi. Patasan bager kana aing ya. Curiga yang kita tadi karena barudak ya. Nawaran kopi. Aing dijual ke budak. Di mana eta budak? Teangkeun ku aing, tanya eta. Di mana eta budaknya? Awas dari aku. Wadek dari aku aing. Aduh, budak kabur ya. Aing tadi aing mana pikir. Kunan tak budak balager kana aing. Orek mah budak maling kotok aing. Mana eta budak kaburnya? Mana trok? Kona mun aya ku aing duitna kudu beunang ku aing. Dipenta duit deui ku aing payu baraha eta. Payu eta 40.000 mah lumayan. Beas saliter lauk asin saparapat. Sambeleun deh 1.000. Dahar aing. Langsung hula hideung. Ya, kotok aing. Dia mana ngamuk dulu. Meta. Atau untuk nama sepira 10.000 doang. Atau pan setan lagi tadi nguyup kopi, habis kurang bejakeun bae. Eta di kotok. Oh ada. Marah mau tapi nah. Tuh ini sieun setan mau golok bae. Oh aing ge. Aing digorok golok. Aing bisin keur diuk ke. Disembret. Aya setan langsung dicacag. Oh aing ge. Inggris. Tapi lawan bae tuh. Mah, Wasin ka lawan. jelema geus. Buka ilmu aing mah. Ini balik orang digedak ke jalan. Aduh. Coba kotok hiji, di paling ku cara ngulunah hidungnya. Tuh aing mau udang-udangkeun aing terus dia. Budak tah.